aya Aisyah. Ji, Aisyah aya teu? Aya Di mana? di balik ditu. Wah. Jak. Jangan Isan. Dari mata, Wah. Hah? Kunaonnya ubar nanya? Oh, nyari pacar. Kakek orang ngan. Orang beunang ieu teh. Kunaon, Jang? Ieu Wah nyari mata. Iraha. Bius di jalan juga teu rametuk asup teh naon ieu teh? Oh, Naonnya ubar naonnya? ada mah teu boga obat dokter mah ti apotek kudu aya ge. Mah boga ge obat kampung, baik obat kampung. Cobaan lah naonnya Wah. Ieu supaya bengras deui Wah ningali teh. Nya kena warek neangan heula ya keluar ya nya. Heuh Wah, siap Wah. Ngalah obat korejat lah cuk baheula mah. Aduh, karunya jam isan euy. Kang ubaran ku ieu tah aya da. Mah sok rajeun pulak-pulak ah. Itu baru mata ieu. Oh, namina naon teh Wah? Ieu teh ari mah apal teh korejat teh. Tah korejaten kieu teh. Itu bar panon Jang ieu teh. Oh, Gitu ngan aya rasana mah nya lumayan tapi hasilna sok betaheun ieu teh. Kieu teh. Wah mah baheula Jang isan sok nu kieu bar teh. Bahkan baheula mah nya kerjaman ka tukang ieu mah tukang main po. Lamun panonna hayang jaringas teh pan aya pengeusian teh main po tengah peuting jam 12 jam 1 we. Ku guru-guru sok dititah di peureulah beureurak teh kudu kieu. tahu naon itu Wah? Koreja. Oh, Cek mah duka di batur mah teh koreja teh pokona mah ayana teh dina benteng-benteng pandasi nu kieu teh. Tah ieu teh kieu mata ieu teh Wah nya Yang dikumahakeun Wah. ai kadana mah dikecelakeun gitu tah cai jero ieu teh tah. Ngan kusawab bisi keur teu aya caian, mah cukup kieu we Jang isan tah. Tah. Kieu we. Tah. Oke. Nah, simpan heula we Jang isan itu sakedeung mah. Cetak. Ngan ieu teh mah teu ngaleuleuit. Rasana mah lumayan gitulah. Asal kuat. Tapi hasilna insya Allah gitu. Nya wadah hayang damang atuh Wah. Teraosin ieu titinggalian. Komo ujang isam sok memotorannya. Nya Wah hayang bengras Ya Wah. hari saminggu 2 kali mah atau saminggu sekali kudu kieu we lah. Insyaallah. Wah ge alhamdulillah ya tos bari 60. Teu ngaos teh kitu tah teh nganggo kacamata. Teu pabelit Jabar JR nya nya. Kieu we. Alhamdulillah ieu mah bat alami lah herbal. Tah, yang isan bisa pajarkeun uwa nya ngabobohong ka budak atawa ka baraya Sunan nu sanesna sarana teh kieu tah. Ai dikecelakeun mah dikitukeun kan sok lah hese nya caina teh tah. Ai nyarila gitu, ai kuduan mah tiasa jagisan ke kuat tiasa dikecelakeun. Ngan lamun doa mah kieu lah. Malah naon teh Wah? Mual Jang. Aduh. Wah. Teu bisa beunta Jang. Kagok wa merek duanana Jang. Make beunta bareng. Aduh. Baraya Sunda. Lami itu wae teh kitu na. Aduh. Sabar menit paling. Alah. Kewa can bisa beunta ya. Aduh. Paling 3 menitan lah. 2 menit. Ayo mah lah 2 menit teh sok ujug-ujug bisa beunta. Aduh, can bisa Jang. Ampura. Alah. Nah, sakitu tuh uang bisa beunta deui. Aduh, caang teh tinggalian tuh. Sok ayeuna Jang Isan nyobian. Wah beuri teh Wah. Yang da lalaki ya tuh Jang. Beri saeutik mah Jang lah. Nah, dari kuduana teu kudu siga gua tadi. Sok bismillah. Nu mana ya teh? Duanana Wah. Bengras. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Wah. Tahan Jang. Ada ubar mau nungguin aja.
Boleh lewat aja jiwa. Oke tahan, pereumkeun kecep-kecep kitu teh terus. Kayak geus bijil nu haneut kenaheun deh. Ini sekalian cek oma duana name Kalau beban. aja jiwa, mau kuat Pak. Keluar bawa. Jika ramotuk nu tadi kejar lu tua di jero ieu wa. Bisa wae jang. Nah itu ubar herbal ti uwa dengan korejat teh. Cek uwa mah bareng lah mun ge. Mau kuat wa, sieun udang isuk. Ngoa sakedeung ngan 3 menit. Kita unggul we wanya. Kieu we. Wa. Lagi suangkeun deui wa. Yes kieu. Ngoa ke ge. Oh. Kayak geus aya nu haneut bijil tah. Eta naon wa, kok kotorna keluar. Kotor bijil haneut reaksi. Naon teh, Pak? Abah. Lain dia teh budak yang isan ka dieu bari kekereuceman cek kuat teh. Naon yang isan cenah nyeri panon. Naon jeung Isan? Berempenan itu bah. Amatuk juga nanti asup tadi teken di jalan. Oh. Iya, kasih uang langsung ka dieu gidig aya cenah obatnya. Buat naon, Pak? Korejat bah. Warga cing nyobaan ah. Nyobaan siapa? Nya sakurang. Arek ku abang sorangan. Wah. Sekalian ngubaran. Halus sama dikocok teh ku abah dikitukeun tempelkeun we graho. Bisa. Arek dikecarakeun we ku abah. Kuat. Ya ku awe lah. Sok. Iya. Tuh cenah jang isan si abah ge je hayangnya. Kayak ieu teh kumaha ieu teh mana naon we? Atuh tinggal jang isan ge. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar Pak ya. Warna. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan anu ieu na tong teu. Tengah tua, tengah tak gitu ah. Tek doan anak bah sekalian. Doan anak bah sekalian bah. Aduh. Wah ya. Da obar mah mana anu ngeunah teu ngaran obar mah tel ge pait. Nyambereun ieu obar panon teh di dahar meureun karasa gitu. Rek nyeri rek peurihna ge dangaranna ge obar atuh bah. Kalau hiji Pak. Kayak haneut bah cecai panon teh haneut. Tuh, beres tapi wa, geus mah. Luar juga nantinya banyak. Wa, Uar atuh kumaha tetempuan. herang eta mah tuh carang. Tak pacet-pacetan bohong ya obar di uwa gua mau kudu kieu Moal aya di dokter mah. hiji deui bah lah Jadi bah kagok lah mebun tanah bareng bah mumpung parum listrik bah. danah bah jangan teh bah Oh, jadi lah kagok lah ngecaga. nonton Persibna meh cekas bah Celi juga. kicep-kicep bah kicep-kicep terus yang aja balik Ya. puri bukan wae lah ada jangan cuma terakam mama Aya we di bumi. Ini abah sepaneng listrik lagi bah. si abah susah Si Subhanallah. so Ngoba ieu wa, heueut wa, aduh. Tos lagi wa. bajigur Oh, aya bajigurnya wa. Nu iraha ieu. jangan tadi orang kita nyundur Ji, bajigur. tak sakitu palawargi Baraya Sunda pengobatan tradisional dari bunga korejat. Tong hilap, like, komen, subscribe di channel Baraya Sunda.